Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si buntung jago tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si buntung jago tutugan prungah. Pisan nyegat Ki Jantra tapi hanjakal teu kasampak sabab harita teh Ki Jantra keur kalembur hujung nepungan pamajikanna anu katilu sakalian tigeus ngarasa sono teh rek sakalian nanya ka Tarsiah anu jadi anakna anu geus sosobatan jeung Andi. Bareng panggih teu kungsi ditanya oge parabat teh Nyi Tarsiah teh ngadongengkeun mangsa panggih manehna rek digadabah ku Bahrowi sabalad-balad anu saterusna tulungan ku Andi anu keur neangan Bahrowi. Ngadenge kitu lain deui kagetna Ki Jantra teh lantaran sakanyaho manehna mah Andi teh anak buah Bahrowi. Matak harita we balik ngejorag Bahrowi 3 jam ngambung terus ngaraponan Andi. Paingan harita si Andi siga nu rek ngajelaskeun hiji hal oge. Meureun manehna teh rek mere katerangannya beuh hanya ka harita aing teu asak sasar gerentesna. Kek nah bener eta teh hitar. Apan si Andi teh balana si Bahrowi? Ki Jantra setengah teu percaya. Sumuhun kawit nama tapi ayeuna mah tos janten musuh lantaran Bahrowi teh nyaeta anu tos maehan bapana Kang Andi. Ceuk Nyi Tarsiah bari saterusna ngadongengkeun kajadian waktu Andi diraponan ku Bahrowi peda geus nulungan Ki Saudi sarta ngagebruskeun kana jurang anu saterusna ditulungan ku Nyi Tarsiah. Ngadenge keterangan kitu maka kalah Ki Jantra percaya sagemblengna. Ti harita Ki Jantra nyaram Nyi Tarsiah ini tinitan deui sabab ngarasa melang kanu jadi anak sieun ngarapan kajadian siga kamari. Kajian manehna wae cenah anu nepungan. Hiji poe Nyi Tarsiah eueuh di imahna bejana marek ulin tapi sakitu geus bulit can keneh mulang malah nepi ka poe geus nyedek ka peuting can keneh nepi balik ka imah. Atuh Ki Jantra anu harita memang keur aya di ujung kacida reuasna hariwang. Nah ulin ka mana cenah bebejana si Tar teh iya. Ki Jantra nanya pamajikanna wawartosna mah mau tebih cenangan teu nyarios bade kamana mah pilarian atuh bapana haliwang tembal biijah bari sarua ngarasa haliwang anu terus nitah neangan. Ki Jantra teu kungsi dititah 2 kali langsung we ngaleos neangan dibarengan ku teteh Ki Jantra neangan ka pelebas itu cangkuang
dibaturan ku anak buahna. Tapi barang anjau ka nu dituju kaayana teh kacida sepina nu katempo ukur pating jalegjegna tetangkalan anu garedena saukuran cangkeng. Jalan ditincakeun oge ku jalmana teh atuh di tengah situ dina hiji pulo ukur katempo beleg-beleg tangkal-tangkal anu umurna geus puluhan tahun atau mungkin bae geus ratusan tahun. Mata nambahan geuman eta tempat. Komo pikeun anu borangan mah sigana teh sanggeuk teuing kudu ulin ka lebah dinya. Sanggeus tetela ngitar sia eueuh di lebah dinya, kuriling manehna ka pelebah kulon sisieun pulo anu brehna teh kasampak ngitar sia keur paduduaan jeung hiji lalaki. Ali sanggeus disidik-sidik tetela eta lalaki teh leungeun kencana buntung. Geus tegreh ki janta teh. Yen eta teh lalaki nu ngaran si Andi teh. Kukitu nama wae manehna eureun bari terus nyerangkeun. Memang bener harita anu keur paduduaan teh nyitar sia talian jeung Andi. Harita kabereungeun pisan dariuk. Bari yang harapan situ di Cangkuang deket pulau dariukna dina catangkai disaksian cahaya bulan anu harita. Leungeun nyitar sia meulit kana beung Andi sedengkeun sirahna nyarande kana tatak Andi. Tapi ari Andina mah ongko-ongko tonggoy we teu ieuh ngalayanan kana pamolahna nyitar sia. Leungeunna oge ngadon ngarumbay ka handap teu ngopepang siga Mang Uus Kus Hadianto. Ngopepang siga Mang Uus Hadianto. Lamun keur apel omo lamun di apelan mah siga nyitar sia. Sigana ku tukang sigana mun kapanggih ku Mang Dekok oge geus moal diengkekeun deui aya bahan ditambul teu dikecapan. Nyaksian hal seperti kitu teh Ki Jandra anu satadina rek ngagantawang nyarekan teh jadi teu kebat. Ku kitu nama sanajan nyitar sia katempuna lean-lean ka Andi, tapi Andi mah hare-hare malah kadenge harita omongan Andi. Nyai ulah kieu atuh pananganna eungap ceuk Andi bari ngepeskeun leungeun nyitar sia karapisan karasa pisan handeutna angin anu kaluar tina amekan nyitar sia. Rios atuh nyitar sia ngomong bari magean anggulanana. Teu sae nyi, hai urang uih angguran mah. Bilih tuang ibu dedeupeun ceuk Andi bayi jeung rek nangtung. Tapi nyitar sia teu daek leupas. Waktu Andi rek muniang hudang kumanehna ngadon siga ditarik atuh puguh we akhirna mah Andi labuh. Ari nyitar sia ngadon beuki pageuh nyipengan. Malahan mah Andi jadi aya di luhureun nyitar sia. Lamun harita Ki Janta ningali pemandangan gitu teh pas waktu mimitina nangenan geus pasti manehna bakal boga pikiran nu lain-lain ka Andi. Teu mustahil lamun manehna nalajang Andi anu harita katempona siga anu rek ngalakukeun hal anu teu unik nu kajadi anakna. Tapi untungna teh Ki Janta ningali polahna kitu teh lantaran waktu rek cengkat ku nyitar sia ngadon ditarik. Si Itar untungna teh kitu peta teh si Andi. Untungna teh teu kitu peta si Andi teh. Coba lamun ka tukang sigana mah geus diopi dah. Di mana ucing teu beuki paislau. Ceuk Ki Janta bari ngaleos ninggalkeun eta tempat.
pinuh rupa-rupa pertanyaan. Ya, kita teh ulah ya abur atuh. Bisi kumaha onam. Pan manehna teh awewe. Ceuk Ki Jandra. Sadatangna ka imah teh ngadon nyalahkeun pamajikan. Har, ari bapak. Nya pilaku atuh make di abur. Eta bapana. Nah teu mendakan si Nyai. Ah geuning teu aya. Di mana si Nyai? Cek Bija nanya semureuwas. Aya di ditu di Cangkuang nya geus kitu we akang ayeuna rek mulang. Rek mulang deui ka si Aro. Omat bejakeun ka si Itar. Ulah sok paduduaan dinu Suni kitu. Cek Ki Jandra. Kituna teh tadi nama moal bejakeun anu sabenerna tapi Bija terus tetelepet nanya ngadenge omongan salakina. Mana si Nyai teh atuh bapana? Kumaha ditaros teh? Sok tara jelas ngawalarna. Bapa mah cek Bija bari ngeguyah-guyah leungeun Ki Jandra. Di Cangkuang keur bobogohan si Ani pokna teugeuk. Nyakeun we atuh. Lamun dicarek mah iraha rek boga kabogoh. Anak urang teh sapertos ngalaman wae teu ngalaman wae. Ceuk Bija bari mesem. Heueuh, urang mah baheula di imah lain siga si Itar. Naonan los-los ka Cangkuang. Geus we. Bapa ayeuna rek mulang ka Ciaro. Ceuk Ki Jandra. Nyalenggorkeun. Nah, bapana mau antosan heula si Nyai gitu. Padahal mah mondok we di dieu tos wengi. Ieu teh haliwang abdi mah. Bija nahan salakina sangkan ngendong deui. Sigana mah sono meureun. Domeh Ki Jandra kilirna teh ngan ukur sapeuting. Ah, dagoan anu bobogohan mah iraha poa balikna. Jeung apan geus biasa kami mah mopoe. Masih loba urusan keneh ieu teh. Sakali deui kitu we nya bejakeun ka si Itar. We deui mah di imah ngobrolna kitu. Ceuk Ki Jandra bari terus ngagejlik bae turun ka buruan rek mulang ka Ciaro. Munasabah pikeun Ki Jandra mah lantaran geuning aya anu jadi babaturan anakna teh Andi anu harita pernah patelak jeung manehna. Sok sanajan ayeuna mah geus teu dianggap musuh, tapi tetep we manehna ngarasa hariwang ka anakna Parawan. Ka anak Parawan eta ku ningali pamolah Nyi Tarsia bet bangun anu masrahkeun diri ka Andi teh. Tadi oge manehna amarahna mah geus minuhan dadana, tapi ari rek langsung ngagantawang komo bari make nyieun tindakan kekerasan mah sok sieun jadi teu hade balukarna, sok sieun salah paham deui pangpangna mah. Sabab sidik apan tadi oge Andi mah katempona teu ngalayanan, malahan manehna masih ganu ngahindar pisan. Jeung ceuk pamikirna lamun manehna tadi nyarekan anakna asa teu bijaksana nyarekan hareupeun batur. Ku kituna Ki Jandra ukur bisa ngurut dada. Lamun segeueuh urusan deui mah sigana manehna deuk nungguan Nyi Tarsiah nepi ka balik. Tapi ari dina hatena mah Ki Jandra teh beut jero-joi aya rasa percaya ka Andi. Ku kituna nya antukna mah indit deui ka Ciaro keun deui cenah. Urusan ieu mah bisa ditanyakeun ke deui. Malahan make jeung boga pikiran lamun seuk Nyi Tarsiah bisa ngajodoh ka Andi, tantu matak pikabungaheun. Boh pikeun manehna, boh pikeun anakna. Sabab geus pasti Andi teh lain jalma bolok katono. Kaayaan hate Ki Jandra model kitu teh mangrupa hiji bukti yen bebeneran mah moal bisa dielehkeun ku kajahatan. Sanajan bener manehna anu sanemi gawe kamaksiatan oge tetep we kahayang nama siga jalma
normal. Hayang we anak nama menang jodoh jelma bener tetep wae nyaah ari ka anak mah. Keuna ku paribasa sagalak-galakna mau mabeukeun odading moal beukeun ku anakna. Duka mun rarabuan atau seblak naon itu jadi kena seblak. Ari nyitar sia ari teh kacida pisan pinuh ku rasa kabunga deukeut jeung Ani teh eta we dina tingkah lakuna oge geus kajudi lamun nyitar sia aya rasa anu beda. Tapi beda jeung Andi mah manehna mah ari teh lamunana alayang kaci pancar bayanganna nyiis teu weleh kokolebatan. Harita Andi mah boga rasa resep ka nyitar sia teh kana tabeat anu ngulit bawang babari ambek babari leah. Andi mah nya ka nyitar sia teh teu kurang teu leuwih seperti nyaahna lanceuk kanu jadi Andi. Kang Ani nyaah teu kaitar pokna bari panonna neuteup geungeut. Pantenan atuh keur mah Kang Andi teh nu ngelis soran Andi teu kebat sabab kaburu kepotong. Cup tong pokona Kang Andi ulah nganyerikeun kaitar gitar sia bari terus cengkat nungtun leungeun Andi ngajak balik. Andi lain deui ngarasa bingungna nyang hareupan perkara ieu teh ngan manehna teu bisa tegas dina nangtukeun sikapna. Keur mah nyitar sia teh teu pisan mere kesempatan pikeun Andi bari lempang muru ka imahna nyitar sia teh. Pikiran Andi mah dilimpudan ku kabingung anu pohara. Kang Andi saupami ieu mah saupami Kang Andi teh ngajodo kaitar engke dina waktosna ngadahup bade masihan mas kawin naon. Pananya tarsiah kitu teh atuh kasida pisan mata kaget pikeun Andi mah. Tibatan ngajawab manehna ngadon ngahulang teu puguh ngapi jawabeunana. Naha ngadon jempek Kang Andi. Kang Andi mah geuning ditaros teh. Nyitar sia ngomongna bari teu weleh. Baralikna ti lemur hujung teh sapaparat jalan Ki Jantra teu boga cacarita. Pon kitu deui anak buahna oge saurang oge taya anu wani nanya atawa ngomong. Salila lumampah teh ukur ngebaratem we baroga lamunan sewang-sewangan. Beak jalan satapak blas ka jalan cagak tidinya maranehna mengkol ngatuh maksudna mah rek langsung muru ka imah Ki Jantra anu maksudna rek ngabadamikeun naon-naon anu aya patula patelina jeung Bahrowi. Harita mah geus dipaheutkeun mawa ka operasi seperti biasa sabab rek fokus kana nyieun balitungan ka Bahrowi. Cindakna mah saacan manggihan jelema anu geus ngahina harga dirina ku cara rek nyieun peta anu nista ka anakna. Ku kituna barang nepi ka jalan cagak oge pirajeunan eureun. Teu pirajeunan eureun langsung we muru imahna Ki Jantra. Sabot jarongjon lempang na atuh ari teh hareup rong heap anu ngabring si horeng teh aleutan Bahrowi, Sudinta, Adasim sarta Karna. Bara ningali Bahrowi geus sidik eta teh Ki Jantra gancang we Bahrowi ngaharewos ngabejakeun ka Karna yen eta Ki Jantra teh atuh pikeun Karna mah eta teh asa mebok panggih gorowo. Keur mah keur diteangan kali-kali ayeuna amprok
atuh pikeun Ki Jantra poe eta mangrupa poe naas keur mah pikiranna keur teu jejeg balas mikiran nu jadi anak. Ayo deui bet papanggi jeung Karna anu memang boga maksud rek ngajajal pangabisana. Hahaha, bahagia Ki Jantra bisa panggih mimpi naon tadi peuting Bahrawi nanya jak naker bari leungeunna geus ngagaramang kana perah bedog. Kitu deui Sudinta jeung Ardasim marenehna langsung mencar dina siaga rek tandang polahna teh meuni siga hayang nu kapuji ku Karna. Puguh we ngimpi nu ngajag jang beheung Andika Bahrawi tembak Ki Jantra teu eleh garang. Puguh manehna oge keur neangan manehna anu geus boga niat ngagadabah nu jadi anakna. Ngan Ki Jantra saeutik oge teu nyangka yen ayeuna mah Bahrawi geus boga gunung panangeuhan nyaeta Karna anu kumanehna mah geus dianggapna teh budak bolon bau cikur. Anu kumanehna mah geus diatuh dulmanan Jumanta atut Sarkawi oge. Ningali galagat kitu mah langsung saya gak makalangan. Kabeneranna teh jumlahna sarua dulmanan yang ngarupan Sudinta, Jumanta yang ngarupan Ardasim, sedengkeun Sarkawi yang ngarupan Karna. Sarkawi mah teu boga sangkaan lamun anu disingharupan teh lain pitandingeun manehanana. Pedah meureun ningali dedeg pangadeg Karna anu katinggalina masih budak kololeho. Katempona mah nguntup. Gede kawan nih Jantra. Nah, geus sadia pae kitu. Geus sadia can boyena. Ceuk Bahrawi ngebrehkeun pamuluna anu pika sebeleun. Paling oge Andika sia Bahrawi anu kudu geuwatnya capekeun campe modar mah. Manusia biadab mah sia mah teu perlu dihirupan deuleu. Naon perlu na sia ngaganggu anak aing. Ki Jantra anu memang amarahna geus minuhan dada malik nyahuakeun tapi ditarimana ku Bahrawi mah kol sikep anu pinuh lelewa pika ijideun. Saeutik oge manehna taya maksud rek ngalayanan lantaran geus asak badami yen Ki Jantra teh rek disingharupan ku Karna. Karna anu harita keur disingharupan ku Sarkawi ningali anu pepe dengkreng teh manehna mah ngadon unya renyu bali panona urat teh tiluhur kahandap siga anu keur naksir lawan. Sarkawi ningali pamolah Karna kitu teh ngarasa diuntup uyup budak satapak. Nah sia teh ngadon ngular geus siga heulang euy. Dasar kunyuk. Naksir sia teh aing. Naksir aing sia teh. Kagok aing ngalawan budak lodek hulu mah 10 pantar sia masak sok ka dieu maju jeung aing. Sarkawi nyentak omonganna kacida pisan nganggap entengna. Aduh Sarkawi anu keur ngocoblak teh ujug-ujug namru selengkeun Karna mah kantepona si Ganu teu ngayakeun gerakan naon. Hahaha bawa pisan aki-aki teh abong geus pikun ceuk Karna bari terus ngajorelat ka hareupeun Ki Jantra. Ningali kitu Ki Jantra kacida kagetna ku gerakan Karna sabab katempona manehna teu ngayakeun gerakan naon tapi Sarkawi ujug-ujug ngagoak bari terus ngagedebut nang karak bengkang. Memang kabeh oge teh anu ningali tapi sebenarnya mah tadi teh karena nggunakeun gerakan lancamau
kalawan sakilat manehna nonjokkeun peureupna kana hulu angeun Sarkawi. Ieu nu ngaran Ki Jantra teh cekarna memang bener kaula si Jantra. Rek naon perlu tanya, rek ngabela si Barowi. Ki Jantra ngejawabna terges, ulah waka ayeuna Ki Jantra bisi ngaduruk sorangan kuring ngadenge beja yen cenah anjeun jawara Ciaro. Nah bener eta teh karena nanya datar teu perlu anjeun tatanya, tegas we tegaskeun we naon keperluan anjeun. Ki Jantra tetep tegeg cek pikiranna anu ieu anu disingareupan teh pasti jalma anu niat teu pihadeun, jadi asa teguna lamun kudu rumah lame. Lain kaula rek bebela Bahrowi, tapi kaula boga maksud anu mandiri. Heug ari kitu mah ngaran kaula Jakalara anu ngawasa wewengkon padataran Gunung Haruman jeung sabudureuna. Kituna sing sabae anu kumerenang di wewengkon eta teu meunang boga laku sewang-sewangan, kabeh kudu tunduk taluk ka kaula kaharti Ki Jantra. Cekarna bari ngebrehkeun wawanen anu kacida. Kumaha? Dedengan teh anjeun anu ngawasa di padataran suku Gunung Haruman. Diangkat ku si Barowi. Bisa wae eta jalma anu memang pacundang, anu wanina ukur kabikang. Tah jadi patalukan anjeun. Tapi pikeun Ki Jantra, si Jantra mah teu bisa kaula lain si Barowi. Tema Ki Jantra bari ngareret ka Bahrowi. Tenge kitu Bahrowi langsung ningkap ceulina asa disebit. Tapi barang rek nyuruntuh ka Ki Jantra gentraku kana dihulag. Nah, wani kitu anjeun Ki Jantra. Cekarna bari panonna mah tetep mencong. Teu wani kunaon, pira kadar ngawara beunceun sombong mun Andika. Hah. Ceuk Ki Jantra. Teu eleh-geleng. Beuh Ki Jantra. Tapi nu sejen teu perlu pipilueun. Ieu ukur patutunggalan antara urang duaan. Karena bari ngareret ka kabehan. Hade karena lamun kaula asor laksana kahayang Andika. Tapi sabalikna lamun anjeuna anjeun asor kabeh kudu tepak deku ka kaula. Ulah ngimpi Ki Jantra. Berang kene deuleu. Awas. Cekarna bari langsung nanajang gunakeun gerakan gugur gunung dina ulin padingdang ngahiuk bangbaraan rek ngajojok kana cukang iru. Teu gampang rek ngaragap awak si Jantra mah euy. Bari hiat Ki Jantra ngalegot tina gerakan orai gibu. Hiu manehna neunggeulkeun peureupna ti gigir dina gerakan si waringin rek ngahancap punduk. Tapi karena sakilat ngagerakeun badanna dina gerakan sero nyusup. Bari sakilat nyamberkeun ramo-ramona anu jecengun. Hiu jurus tadi noktrok rek nobros dada ngan baik Ki Jantra teu kurang-kurang rancing geusna. Manehna rikat ngagilirkeun awakna semu ngarendekeun leungeunna katuhu. Anu geus dibebelkeun dipake mapas ramu-ramu seleunggeun-leungeun kencana ngadius rek mapag sirah. Tapi karena gesurti kana gerakan lawan sarta pangabisana jauh aya di saluhureun Ki Jantra. Ki Jantra ngejat manehna ukur miringkeun awakna sarta leungeun anu rek mapas ramu teh ditewak lep deui ngareunteut kep deui leungeun anu rek membabuk sereh teh sakilat ditewak barang jeung eta karena langsung nyentok kahareup bali setengah tepak deku anu akibatna kacida hebat. Awak Ki Jantra anu sakitu jangkung gede teh ngalayang luhureun awakna sarta langsung ngagedebut nang
Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.